Ayeuna urang absen heula di kelas 87 ieu aya nu teu Bapak sadaya? Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Berarti urang teh sehat nya aya sadaya namanya. Ayeuna urang terasa kana literasi religius mangga aya bagian ngaos surat naon? Al-Duha sok dikawitan. Kana nyanyi lagu nasional. Ayeuna bagian saha nu mimpin? Novita, mangga Novita papayun. Alhamdulillah urang tos literasi religius sareng nyanyi lagu nasional. Ieu teh ka mana tuh semangatna nya? Semangat teh diajarna? Semangat. Ayeuna nya urang teh diajarna kada semangat. Kunaon sih kada semangat? Kada semangat aku kapan anak muda nya kada semangat. Kenging pakala urang teh diajarna urang kada semangat. Alhamdulillah ada leuweung sadaya berarti urang teh sehat. Ayeuna di sakola hideuk jajanan teu kenging anu aneh-aneh. Pados urang tetep sehat nya. Iya, Bu. Sok. Minggu kamari teh urang tos diajar naon? Warta. Anissa, ari warta teh naon? Beda ngeunaan hiji hal. Kak, minggu kamari oge atos dibahas evaluasina ulanganna. Ayeuna urang lanjut kana bab anu katilu. Ya, nyaeta bab ngeunaan sisir. Ayeuna ibu bade ngadugikeun heula. Tadi di payun aya kompetensi dasar sareng IPK indikator pencapaian kompetensi. Kadena memahami dan mengidentifikasi bentuk struktur teks, aspek kebahasaan dan fungsi sosial prinsip sindiran. IPK-nya membedakan bentuk dan struktur teks sindiran serta menganalisis bentuk dan struktur teks sindiran. Tujuan pembelajaran anak melalui pendekatan PPSIK dengan model problem based learning setelah melakukan kegiatan diskusi bersama kelompoknya untuk menggali informasi, diharapkan kalian dapat membedakan bentuk dan struktur teks sindiran serta menganalisis bentuk dan struktur teks sindiran dengan tepat dan teliti. Ya, anu bade dilakukeun ku urang sadaya teh nu kahiji nonton video sindiran ke hideuk nonton heula nya sakedap teras diskusi ngeunaan sindiran gitu wangun sareng strukturna teras aya presentasi atau presentasi teh evaluasi. Tah, kanggo evaluasi salerosna aya 3 ya, aya singkat, aya pengetahuan sareng aya keterampilan. Maka ayeuna urang kana nonton video heula nya. Jalan-jalan ka Cilandak. Inditna naik sapeda. Wilujeng siang barudak. Yuk diajar bahasa Sunda. Kamari diajar nulis. Nulisna teks pangalaman. Nu karasep nu gareulis. Yuk diajar sisindiran. Hayu batur tatan-tatan urang ulin babarengan, dialajar sisindiran, sindir sampir gogonjakan. Di baju bari nyisiran, di minyak tur diwedakan, hayu urang sisindiran, nyindiran diri sorangan.
Tarotol kembang sapatu, kembang bolang gurat-gurat, sing getol nu 5 waktu, bekel mulang ka akhirat. Situ saleur bale endah, kacililin sisi rawa, nu seueur amal ibadah, ciri muslimin nu takwa. Ya, saatos nonton anu tadi aya nu bade ngadugikeun sawangan atau napi patarosan. Sindiran itu kayak nyindir-nyindir ya, Bu? Sindiran teh aya nyindir-nyindir kitu nya. Cik, sari. Oh iya, Adil. Apa itu? Sindiran. Apa cenah sindiran teh? Entra. Bu, sindiran itu kayak pantun ya, Bu? Bentuknya apa? Jadi saluran suara leres. Sindiran teh saperti kan? Di payun aya tilu contoh versi sindiran. Mangga anu kahiji cik dibaca ku Alif. Anu kadua cik dibaca ku Wahyu. Ya, Wahyu sana. Lalu lihat film makan betul tidak banyak itu sobat alah jeng isu ayah menumpang Anu nu Wahyu, anu kapilu cik Tribus baca. sisir sabadara kapilarai siang wengi Mangga. Cahaya. Naon kira-kira bedana di antara nu pilu ieu? Teks yang pertama ada kata yang diulangi. Mana yang diulanginya? Bait ketiga sama keempat diulangi dari bait yang pertama dan kedua. Ya betul, bedana. Nu pertama mah ada kata yang diulangi lagi, ya. Si saha deui Cung? Ya, Safa? Yang dua ada 4 baris cenah saur Safa teh ya. Loh, niki 2 3 4. Nu kadua ge sami aya 4, tapi anu katilu mah geuningan mung aya 2. Terus nah ieu wangunan sisindiran. Pengertian sisindiran. Naon ari sisindiran teh? Sisindiran teh mangrupa salah sahiji karya sastra Sunda dina wangun puisi, ya bentukna teh puisi. Sisindiran teh asalna tina kecap sindir, artina omongan atawa caritaan anu dibalibirkeun atawa nu tetelumuk. Jadi sisindiran teh tidak langsung kepada yang dimaksudkan ngomongnya ya. Kamu sisindiran aya?
yang Sim kuringnya wakil di kelompok Korabi. Bade ngajukan hasil diskusi kelompok mengenai wangun yang struktur sindiran. Wangunna sindiran 2 pemengsalan. Jumlah pada lisanna sindiran 2 yaitu 2. Jumlah 6 tunggal pada lisan sindiran 2 8. Dua kanti sindiran 2 A B. Ciri utama sindiran 2 2 pada lisan jeung pemengsalna.